salah sahiji tina ritual tradisi upacara nikahan adat Sunda. Upacara mata panganten teh nyaeta acara nyambut kedatangan panganten pameket sinaran kulawargina. Salah sahiji atraksi seni anu aya dina upacara mata panganten nyaeta galura. Galura mata panganten seueur ku atraksi seni. Contohna tarian. Salah sahiji tarian untuk dianggotek nyaeta tarian badaya, teras, karawitan, bodoran, jeung sajabana. Mungsa kieu anu bisa didugikeun ku abdi sadaya. Abdi sakelompok mengucapkeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.